Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi Sunda. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ada Mbah Dukun yang sedang ngobatin pasiennya. Dedeh ting. Konon kabarnya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra. Nah, Ki Kampak keur kitu datang di babuk Ki Kampak langsung luncat kanu empang, kejebur kaget karena naon? Mana keur konsentrasi keur cicing. Geuning bisa kitu Ki. Tah, manehna kan sok ngubaran. Pagawean manehna naon aslina? Manehna teh sok dagang. Dagang naon? Dagang keliling. Dagang keliling, tapi hobina naon? Promosi. Promosi aku orang pintar, aku bisa ngubaran, segala sesuatu penyakit bisa cager ku saya. Buset ku saya. Ku jajang kadangnya. Untuk ku saya ku jajang. Dengan izin Allah segala sesuatu bisa diubaran, insya Allah ku jajang atau ku usup ya. Ulah ku saya cagur. Hobina kan promosinya teman-teman Ki Kampak aya. Emangna Gusti Allah bisa nyageurkeun, bisa ngusik malikeun hate? Bohong nu kitu teh. Ai bulan mulud mandi sibuk kembang 7 rupa 7 sumur nepikeun kalukut kalagleg pait cenah Ki teleg terus nah cek nu nyitahna teh geuninganan karomat eta teh cenah lukut karomat cai geus dedekna diinumnya mego parah cing guru teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.